Ya kembang satu nya, yuk. Mau dijual ya payu sabar teuing. Wah, zaman di euy. Ih, kurik maneh boga kembang halus zaman ning warna mani pink kieu. Padahal kurang kayak dijual ya mana Dis? Hah? Ada Dijual sabaraha? 50 lah bae. 50. Hah, ieu kembangna kembang saha? Kembang nu maneh apa nu bapak maneh? Nu bapak urang. Benar. Oh, coba urang di kopi jual cenah. Kamu Awas. jadi duit mah ka urangkeun cenah. Tapi awas ya lamun ngabohong ka aing. Wah, kalau ngomong mah gagal ieu mah. Geus ku aing di duitan lah. Oh, sok. Di duitan lah tuh. Nyawa itu nya, ya. Aingnya di bawahnya kembangna. Oh, kawat nya. Heeh. Tadi berat. Oh, sok mah, kana mah. Lumayan nang duit. Milik mati mana we, kurang gen. Tadi nama aing kerek ngajek balik. Mangki tangkamu na 50.000. Cek makan ngaji lah. Kembang aing dibawa ka mana? Urang menang meuli ti si Burik. Tap. Urang menang meuli ti si Burik tadi mah 50.000. Kembang aing tunda deui ka ditu. Ih, aku aing rugi. Atuh takar teh mana jeung tunda deui? Kembang aing aing bawa. Tunda deui. Apes euy sugan aing bener kembang si Burik. Si Burik nipu deui ka urang. Mana kitu baru mendingan duit. Menang minjem aing teh gocap. Baiklah terus ikhlaskeun we. Burik, nempuan mangjek jeung Mang Doyok teh. Nempona gitu di ditu tadi keur di pos. Nu bener Burik. Nu bener mana emang ngomong teh. Bener, mang di ditu tuh. Aku teh percaya ke urang. Di ditu tuh di pos bener. Oke, aku si Mang Doyok nih teh bebeja ka urang, boga penyakit teh padahal urang teh kebaturan. Aing tempel lah. Jom. Setiap keindahan hanya Jek, lihat, euy. Ya, ieu teh tanya si Burik lah. Teu beja-beja ya. teu beja-beja naon budak. Nyebut aja boga penyakit ambeien. Nah, cik atuh kan urang teh empen. Mang Jek jeung Mang Doyok teh. Ya, lamun ambeien mah aya solusina. Kututut Mang Jek, meroyok. Anu ambeien budak. Kututut, geulis emang goblok pisan. Kututut. Aduh. Cek urang kututut. Tengah darenge geuning. Kututut. Aing masalah wae teh dawat teh. Kurang kumaha aing. Ake-ake meroyok. Urang erek mandi heula sakedeung panungguan teh nya. Bisa teh nambah, bisa aing nambah. Bisa aing pengalaman nambah mah. Heeh, tuh aya mandi rokok aing. Jadi nambah saliang 10.000 jadi aing jual yang 30. Oh, heeh. Saliang 10 dua liang 30 heeh. Aing tidak saliang boga 2.000 lah. Pes. Oh, ya. Gas. Sabaraha Mang Jek? Ya teh lis. Ya biasa nambal teh. Lamun saliang mah 10.000. Kumane mah bieu bocorna 2 liang jadi 30. Ya, Bah. Nuhun lis. Bah. Ayo nambah dia. Oh, si Aris dia lain nambal. Nambah angin hungkul, Boy. Gua nambah angin hungkul. Oh, pere 2.000. Kok pae geus aja Mang Jek we 2000. Oh, tuh. Oh, datar maghrib aing balik heula nya. Baso. Mang mesen, Mang. Mesen baso. Ya, Mang Jek. Ieu mah lain seblak, tapi baso tuh aya tulisanna di hareup. Nanyakeun seblak. Baso, mane bueun. Allahu Akbar. Lain seblak ieu mah, baso, Mang Jek. Anu dirasa. Baso. Kumaha maneh bolot. Hei, baso. Tas di mana Bang Jek? Gedinya, Bang Doy, usulin. Oh, heeh atuh. Alah, eta euy ciga aya tukang baso anu budak aing sok pusing aing hayang baso lapareungan sok pusing aing ya. Baiklah. Baso. Mang meuli somai. Oh, baso. Sabarahaeun? Hah? Oh, siap. Heeh, jangan kan hiji ulah loba omong. 10.000. 10.000. Aing kan 10.000, Mang. aya nu gelo di ditu gelut jeung sapi di ditu tah Ulah diladaan. oh taladana kucurkeun kana banget sia musingkeun aing lah biasa Wagarelo ieu teh. Nu hiji ka ditu, nu hiji ka dieu. Mang, naik ka mana heula? Yeuh, baso mah di dieu.
Baso, Mang, baso. Apa? Iya cinta. Udah. Di sapiraku. Istri mana-mana? Oh, istri ieu di tukang teh. Ya, Dik. Naon? Maneh kena naon? Iya ke ngerambet. Nya ke cicing atuh. Mulai cager mah. Cager. Murah cager. Hah? Cager murah. Hah? Mana yang cager teh ditanya ku si burik itu balik Oh, pisan. emang beda cager coy. Urang geus pukul cager ieu mata kieu ge. Oh, nya harga sabun mah ayeuna mah ri mahal 13.5. Kamari mah 12.5 ri. Aing pusing jadi kalangan Oh, sampo. kamari oge indung aing geus meuli pan. Sampo teh di pasar mangan 25. Urang nanya teh ieu teh, ang budak cager hanteu. Ih, naon dirasa sia teh anjing? Masa mau dikopi sia teh? Yuh, ai kan gede teh. Ulah nyebut monyet, ulah nyebut anjing. Asa ariut monyet. Tadi cenah sampo. Ya, eueuh nu nyebut monyet eueuh. Aing teh tanyakeun kabar. Tanyakeun kabar sia teh kumaha kabar Cek kuning. aing oge sampun 12.5 ayeuna naik Burik, sare maaf. wayahna. Udah harga sampo jeung bulat mah sarua. Hah? Nyaun, aing pusing jeung kieu. Tapi itu syukur aing lagu Ya, mah urang urang kumaha mah. nama burik nu kieu? Nyaun aing ribu aing jeung kieu teh. Nah sia teh aya naon? Ya, Buri. Hidup piti nugget acan ulah kaceurik sia teh. Nah aya naon sia teh? Dihampura ku aing dihampura. Ih, Liur heuh. ribu. Begitu nyambung wae. Bisa balik geura balik lah. Hah? Segera balik yuk. Kak, ayo di pasar mah mahal. Beli sapu mah beli di urang. Sampo deui. Heuh sarua jeung bolen aing masalah harga mah. Hah? Udah. Mau berapa sih mana tadi? Cek aing oge geus dibejakeun aya di sakitu hargana teh. Jeung sia kunaon Hah? sia Mana kunaon. Hanya kutung kok kana lain ya. Bisa balik. Tanggung jawab sih. Yo, Kena naon? Nah eta, ngopesan ban aing, kita kusaha? Buruhan Diburuan, usaha. itu. Sudah, oh. Ngopesan ban mobil aing. Man, urang mah teu nitah tah. Nitah mah. Gak apa-apa. Sok aja, kepesan deh. Awewe atuh. Ini tak budak letik kepesan segala. Awewe teh. Kepesan ini tak budak letik deh. Naon maksudnya kamu teh? Popo mau ngatuh. Ulah gitu kamu teh. Hah? Lu balik ya teh saha? Ih, lain ketang lain ieu ku Mang Doyok anu ngapesan mah. Tas si Madoyok goblok naon maksudna? Madoyok, sia, naon maksudna nih tangkep pesan ke budak leutik, kepesan ban aing. Namun pesan naon aing kakara kita sini tuh. Itu tuh. Cek si bos areta tuh dulu. Sih. Ngomong budak leutik ban aing teh kakara pesan obatanana teh. Aing tadi ikan sampo ti kebon. Ah, di mana teuing aya maling? Ampun Madoyok, baik. Baik.